dari dipulangkeun nyari tanah oge. Dipulangkeun Sukuna teh bararet aja. kunaon? Labu. Kamu di mana? Anjing lah ini tanah jam. Senten lang ora keneh atuh. Kan bae. Bae nang ora keneh sintin mah. Coba bisa usaha sorangan. Bahaya. Made runangan barangna, sintin ngajualna. Cuma nah, ada ngomong lagi ka urang lagi pulangkeun salakina mun aya ganti nama. Pokona teh eueuh anu yang nganter-nganterkeun ieu cenah Kalimangan di Kukut teh. Aing ku keur poe. Saha? Salakina. Labu. Oh, labu. Atuh da ieu kumaha dong jam 2 cenah geus ini teh. Disiksa kudu. Untuk sarang mami kena alean. Itu ke sarang masuk. Beda jeung yang alean ditahan. Itu sah. Bisa nahan. Bisa nahan kumaha? Wes. Kalek kacang nama. Kurang daripada eueuh tuh kan bae sintin ge gatrokeun we cek aing mah. Nah, itu mau naon itu? Nah, itu mau naon? Ini jatuh. Teu payu-payu teh harita. Ya 20 gitu. Saan dagangna mah. Tapi 20. Di puan jelema wes ya. Mas Iman kiriman bisa. Lain nipuan jelema we punguhna mah. Ya dia wah. Ah, tadi kita ningali di kebun. Oh. Lain punguhna mah nipuan jelema we, Pak. Binih jagong bantuan dijualan. Ada. Halalun. Ini bantuan dijualan. Aduh. Mah balik. Cuma